Nyimas teh gitu. Mas Ratu teh. Mohon tenang. Nyetip kamarane. Nyetip kamarane kabeh. Dina ieu kagiatan omat naon dibejakeun ku tadi ku budak ieu adab tata krama pak bohrek ka mana wae bohrek di mana wae sameme urang asup ka imah teh urang teh kudu punten heula meureunana kana boga imah teh minta heula izin meureunana asup ka imah atawa ka di tempat. Abdi teh nyuk-curug galur hoyong terang karuhun wah mohon ikhlasan abi ka dieu tadi satadina abdi teh sareng tim teh hoyong terang karuhun nu aya di Gunung Putri kitu Pak. Terus Mohon eta teh makomna panginten lain makom nu asli lain dirinya makom asli inten Dewata aya di Sumedang nu apal mah eta mah panginten patilasarana deui Pak. waktos baheula anjeunna calik di eta tempat sumerah diri ka Gusti minta ka Gusti Allah nitipkeun ieu lembur nitipkeun ieu nagara nepi lep leungit dirinya kene da kuramana pawarang weh deui punten hayang sim kuring kamari tos kenging izin kedah di Gunung Putri ya Adi maklum hablum minanas aya penghalang tapi kan aya saena jadi nyusup di bawah sim kuring oge da teu istiarna mah papada jalmi sareng eyang kieu nya kan benten aturan benar emang secara lisan secara pituduh abi bade kaluhur tapi secara bawahan emang kedah nami lagi nyusup galur berarti abi kedah di bawah langsung ke puhuna mohon mun ke kapayun abi tiasa di tiasa kieu sareng wargi ka Gunung Putri tiasa diizinan abi yang terang silsilah Gunung Putri panginten nembe sawur Nyai Inten kuring mau ngahalang-halang maraneh ka dieu mangga wae dibukakeun panto sagede-gede tapi da maraneh teh manusia
pasti kudu panggih heula jeung manusia. Insyaallah dina hiji waktu kaharep eta jalema bakal mere widi ka maraneh. Amin, amin. Mudah-mudahan. Nu utamina abdi hoyong ka Gunung Putri teh wah hoyong terang silsilah silsilahna Gunung Putri. Sakatempo kumarane eta gunung mangrupakeun tanah nya. Sebenarnya eta teh mangrupakeun piramida anu dijieunna tina emas asli. Mun katingali moal ketang moal katingali. Nyai Inten Dewata nu jadi Allah kuring. Manehanana asli turunan ti Sumedang. Anjeunna nikah ka Prabu Rangga Gede anu katujuh. Tapi teu diwidian kanu janten rakana. Nya akhirna anjeunna mah calik didinya nu janten Prabu Rangga ngalih deui ke Galuh Pakuan. Nu ngaranna awewe sanajan manehana budak raja, sanajan manehana ratu, lamun teu diizinan kudu jadi lanceukna anu lalaki, teu diizinan kudu jadi indung jeung bapana. Sakumaha niat alus moal nepi kalaksana. Yang punten bade naroskeun kerajaan Galuh Pakuan. Sekitaran daerah mana ya? Apa Garut? Apa Nusantara? Nusantara. Baheula mah di ujung ditu kawali Ciamis nepi ka ujung ditu kabeh sarua keneh eta kerajaan Galuh Pakuan Pajajaran. Ampun. Lamun marane kabeh hayang nyoho leuwih jerona. Sacarahanna kerajaan Galuh Pakuan Pajajaran
nepi ka ayeuna oge loba caritaan anu can tangtu kabeneranana. Cek ieu kieu, sabab naon da eueuh zaman ayeuna anu babarengan jeung baheula. Loba cek carita cek cenah kieu. Contona kieu nu diakui ku maraneh kabeh eta Prabu Siliwangi agamana naon. Nanu diakui ku maraneh sabab loba gelar Prabu Siliwangi nepi ka nu terakhir ayeuna. Pasti Islam. Benar. Yakin itu. Insyaallah. Yakinan ku maraneh ka. Itu yakin. Sabab naon? Prabu Siliwangi nikah ka istrina Nyi Mas Subang Larang. Ari Nyi Mas Subang Larang teh agamana naon? Islam. Saha guruna? Cek kuro anu di Karawang moal pati-pati mikeun kanu eta jadi raja. Lamun can asup Islam eta Prabu Siliwangi teh. Tapi geningannya loba manusia nyaritakeun kieu. Naku orang diyakinan mah hiji eta we. Prabu Siliwangi anu nikah ka Nyi Mas Subang Larang eta agamana Islam. Naon deui nu ditanyakeun ku maraneh? Waktu koreng moal diladeui. Punten sayana saur Abah tos ti dieu kedah ka mana ya abdi nyuk galurna. Pituduh eta ya dikolot maraneh, dikaruhun maraneh ulah nanyakeun ka kuring. Mohon insyaallah teh abdi geus. Nitip Jang. Omah. Jaga parudaknya. Insyaallah. Kuma sudah apa? Mungkin sudah cukup. Mungkin beraya kita sudah mengetahui tentang sejarahnya. Jadi akan dinetralisirkan lagi sama rekan mediator kita. Yang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rampes. Alhamdulillah Baraya setelah tadi melakukan mediumisasi dengan tim kita dari mediator kita, akhirnya sudah terungkap
siapakah yang menempati petilasan ini, dan tentang beredarnya mitos di masyarakat tentang larangan tersebut. Mungkin mudah-mudahan kita dan mereka semua bisa mengambil hikmah dari penelusuran kita. Gimana Kang Arif hasil mediumisasi yang barusan? Dari hasil mediumisasi sekarang kita dapat ambil hikmahnya. Intinya kemanapun kita pergi, luruskan niat kita. Ya. Itu saja. Terima kasih Kang Arif. Sama-sama. Ya, sekedar penutupan, mari kita berdoa semoga perjalanan pulang kita selamat ya. Ya, kita harus mengucapkan dulu sama yang di atas izin dan ridhonya Allah kita dapat informasi di kawasan ini ya. Ya. Ya udah gitu, mari kita berdoa. Jangan lupa Baraya subscribe di bawah ini, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hidup kudu benar, kudu pinter, kudu cager, kudu jujur, kudu hade jeung bapada manusia. Lah ngarasa aing pang aingna. Di mana urang geus jaya. Marana sifat adikku, sifat sombong sakumaha luhur pangkat, sakumaha lupa harta banda urang. Tetep pesan itu sangkur titipan Gusti Allah. Silih asa, silih asih, silih asuh. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk membantu perkembangan channel kami selanjutnya.